an Anasi ti Anas dawuh Nabi man asyaddan nas banget nak jalmi hasratan rugina eta jalmi yaumal kiamati dina poe kiamat nyaeta rajulun hiji lalaki rajulun hiji lalaki amkanahu anu ibkan ieu rajul tolabul ilmi nyupri ilmu tolab ilmu neangan ilmu pintunya di alam dunia walam yaqlubuhu ngan hanjakal ieu jalmi ieu rajul geuning seueur mah waktos seueur mah nyaeta kasempetan seueur mah keur tolabul ilmi geuning anu bakal rugi ka bina-bina engke dina poe kiamat teh jalma teu fungsi nyupri ilmu walaupun eta waktu aya keur nyupri ilmu